Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra dangu tepang deui sareng sim kuring Kang Mulyana dina acara ngadongeng Sunda. Mugia sadayana aya dina ginanjar kawilujengan atuh bilih aya anu nandangan kasakit mugia Allah disehatkeun deui saterasna. Apunten mitra sim kuring dina medarkeun ieu caritaan seur kirangna seur lepatna dina babasaan caritaan atanapi suantena ieu para tokoh dongengna. Kirang pas atanapi kirang sae hapunten mitra. Ameh henteu nyang kolong kana waktos hayu mitra urang kawitan bae dina jejer caritaan raskeun deui dina lalakonna lalampahanana si Kohar Gurat Beunghar seri ka-23 karangan sim kuring pribadi. Lamun telepat mah dongeng teh parantos dugika. Ayeuna urang caritakeun deui Raja Haruman Geni ngarasa kaeraan ku Aki Wikalpa anu geus nyumponan syarat ti manehna. Tapi dina ngajalankeun deui rancanana acan wae dilakukeun. Pok Raja Haruman Geni ngumpulkeun deui wadia baladna di karaton. Patih Praja Geni langsung cedoh hormat ka eta Raja Haruman Geni teh. Aula seja hormat nun pangersa Raja Haruman Geni. Aya pikersaeun naon kaula sabalad-balad di piwarang ngumpul di karaton. Hei Paman Pati, sakumaha pancen anu pernah katunda kaula marentahkeun deui pikeun anjeun sangkan Alapati nasi Kohar, Raden Setragenta jeung keluargana. Jeung jieun deui kakacauan pikeun lembur Karang Jati teh. Tah kitu Pati. Dugi kadinya lamun telepat mah mitra kumaha salajengna mitra lalampahanana si Kohar teh. Hayu mitra urang lajengkeun deui tapi sateu acanna diteraskeun sumangga atuh anu teu acan subrek channelna RD Mulyana Dongeng diklik heula notifikasina, di share, like and comment supados tiasa teras nyayogikeun dongeng-dongeng anu sanesna. Mugia ku kasayan mitra sadayana anu atos ngarojong acara dongeng ieu mugia dibales ku Allah anu langkung sae dina rizkina. Amin 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 ya Allah ya robbal alamin. Hayu mitra urang lajengkeun deui. Unjuk sumangga kaula nun pangersa seja diestokeun pisan. Kaula seja amit bae pangersa raja sagala naon anu diparentahkeun ku pangersa bade dijalankeun kalawan hade-hade. Kaula permios parasat Patih Praja Geni ninggalkeun eta karaton. Dijajabkeun ku paneteupna Raja Haruman Geni pinuh ku pangharepan laksana dina maksudna. Dina hiji poe pihujaneun geus ngagarayot mangrupakeun mega-mega hideung kandel ngadingding. Sok sanajan harita masih keneh beurang tapi pangaruh reuk sabuneureun anu poek ngajadikeun kaayaan asa geus purit pisan. Telila paralak hujan mimitina. Hujan mimitina mah badag carang. Beki lila beki kerep antuk namah bret wae hujan badag naker. Dibarung ku angin ngagelebug anu nebak dang daunan. Selang-selang buburi nyayan kilat dituturkeun ku gelegerna sora guludug. Matak sentar kana hate pikeun urang lembur Karang Jati mah.
Matak was-was, matak hariwang. Sieun aya kajadian deui anu teu dipiharep ku urang salembur teh. Tina hiji saung jauh ti lemuran aya tiluan keur ngiuhan di eta saung. Serba kampret hideung nyoren bedogna na cangkengna. Deg-deganana jarangkung gede. Kumis we baraplang dadana baruluan. Matak seber pikeun nu borangan mah. Pok aya saurang anu nyarita. Kang, rencana teh keun we isukan deui atuh mana hujan ieu teh. Tita tadi menit raat-raat tirisnya beteung kekerbekan ieu teh. Sarua Kang oge tahan we atuh Badra. Sugan sakedeung deui hujan raat. Lila keneh Kang, kalembur Karang Jati. Sakedeung deui Badra, lamun raat urang nuluykeun deui lalampahan teh. Sugan we aya warung di daerah ieu. Sanggeus ditungguan akhirna mah raat wae hujan teh. Nyisakeun cai leuncang di setiap jalan. Harita teh wanci sareupna rek nyadak ka magrib atuh sabalad-balad kiregang ninggalkeun eta saung. Asa kabenaran pisan aya warung anu masih keneh muka. Anu satuluyna manehna muru ka eta warung. Hei Aki, panggieunkeun kopi ya, lengkep jeung opieunana. Ceuk kiregang teh. Sumohun ajen diantos we. Tong lilaki hanaang jeung perih beuteung ieu. Kalesan atuh bi bade tuang mah. Mangga ajen ku Aki langsayogikeun. Aki, pangalaskeun we. Bade kamalna ieu teh ajen. Mangga Aki tong tatalapek nanya geus cieunkeun we kadaharan teh. Jep atuh jempe si Aki teh dikitukeun mah. Buru Aki atuh meuni hararese mana sangu teh. Mohon mangga ajen. Aki, ari ieu lembur naon? Lembur Karang Tengah ajen. Aki apal nu ngaran si Kohar? Saha anu teu apal atuh, anjeun akan mangrupakeun juragan beunghar. Saeuhna seueur di mana-mana. Kebon sawah, peternakan jeung boga pabrik oge. Pada mana ge seueur, berehan deui aden jalmina teh. Kami mah nanyakeun si Kohar, lain bandana, lamun lain aki-aki geus diketig sia. Ya hampura atuh aden, aya peyogi naon kitu aden bade ka juragan Kohar. Kami butuh kunyawana Aki. Satuluyna si Aki norok tok tuurna. Sabari ngadaregdeg siga meunang katiris. Atuh jongjonak keur kiregang jeung baladna darahar. Tapi pikeun Aki uya mah hayang buru-buru anu tiluan teh beres daraharna. Di kantun heula nya aden, bade depan heula Aki mah. Jung Aki. Urang caritakeun deui kaayaan di lembur Karang Jati. Bada magrib si Kohar jeung si Kemet dibaturan ku Mang Oding keur ngarobrol di hareup imahna. Maranehanana ngabadamikeun yen peuting ayeuna arek ngaronda deui. Pikeun Mang Oding mah sumanget pisan da eta we si Kohar sok nyayogikeun sagala rupa opieunana jeung ududna. Mang Oding lain dinana oge manehna arek ngiluan cenahna mah.
Met, penting ayeuna euy ngarasa tegeuna euy. Siga bakalan aya nanaon ieu teh. Perasaan ilaing we lur eta mah. Ya, beda karasana nah teh Met euy. Beda kumaha ilaing teh dulur euy. Seperti tidak biasanya, Met. Ah, geus tong dijadikeun kasieun lur. Nyantewekeun aya kemed anu siap ngawulaan dudungan. Sanes kitunya Mang Oding. Hehehehe. Sumohon tah Aden, ibaratna mah bagaikan pinang di belah dua, Aden saeung jang kemet teh. Hehehe. Bisa wae Mang Oding mah euy. Tah Mang lebar tah udud beakeun. Oh, mohon siap. Dibekal wae nya Aden. Nya sok-sok weh Mang. Atuh Mang Oding langsung nyakuan eta udud teh. Nya Met, Pak RT ka mana cenah? Ari ngadenge mah keur ka puseur daih lur. Sakedeung deui ge balik geura. Palebe. Song atuh si Kohar jeung nu sejena pada ngasongkeun leungeunna ngajak sasalaman ka Palebe. Palebe kumaha damang? Pangestu jang kemet, alhamdulillah kumaha sarehat di dieu? Alhamdulillah sehat Palebe. Asa awis tepang Palebe ka mana wae? Kararesan Palebe teh nuju Saribuk kamari-kamari mah Aden. Seueur anu ngawinkeun meureunannya Palebe mah. Sumohon tiap lembur aya we anu ngawinkeun teh Aden. Ari Aden bade iraha atuh. Duka iraha tah Palebe, uing mah calon lagi can aya. Kaditu atuh ameng ka bumi Palebe. Lur, ulah kuuleun atuh ka awewe teh. Aya naon kitu Palebe? Isikut atuh si Kohar teh ku si Kemet. Bari dikiceupan ku si Kemet teh. Nyerengeh seuri atuh si Kohar teh. Nya si Nyai mah tara ka mana-mana Den Kohar. Oh, kitunya Palebe. Ke iraha bade ameng ka bumi sareng Den Kohar tah kitu Palebe. Saya atuh diantos we ameng ka buminya Den. Bade ka mana deui ieu teh Palebe? Meni rurusuhan kitu. Kaleresan ieu teh bade ka Majira. Euleuh aya naon Palebe? Kaleresan si Ambu hoyong diurut cenahna mah. Oh, mohon atuh Palebe. Mangga Aden, jang kemet di kantun. Mangga Palebe. Jung atuh Palebe teh nangtung rek muruk ka imahna Majira. Lur, sok teu ngarti wae maneh mah euy. Teu ngarti kumaha kitu Met? Palebe teh boga budak awewe lur geulis deui. Maneh teh lur? Uing ge hafal Met. Mata kitu oge Palebe saeutik geus mere sinyal ieu. Sinyal naon Met euy? Maneh masih ganu teu apal wae laing mah Kohar euy. Aden, jang kemet mang mah bade mulang wae ieu teh. Kunaon Mang? Meni rurusan kitu padahal mah kalem we Mang, da deket ieu imah mah. Sumohon Aden, bade bebekalan heula Mang teh. Bebekalan naon Mang? Apana wengi teh bade ngaunggah deui Mang teh. Aek ngaweuhkeun heula awak ieu teh. Jang kemet maklum geuningan aing geus kolot mah kieu awak teh loba kasana. Nya atuh Mang. Tapi kahade kababalasan Mang sarena. Nya moal Mang mah Aden nyantel we. Nya alus atuh. Mang, ieu ngadaran mau dibungkus lebar ya Mang.
Sumohon atuh Aden. Yos ieu teh kumang dibungkus wae. Ih, si Mang Oding mah kuing mah tak ditawarkeun oge. Sok-sok bawa tah, Mang. Jang kulawarga di mah. Atuh nuhun atuh Aden. Anu satuluyna Mang Oding ngagidik lempang. Kitu deui atuh si Kohar jeung si Kemet asup ka imahna. Wanci teh geus muru Kaisa hawana tiris matak hoream keluar sora jangkrik jeung sora gaang matak tarik kadengena ditemalan ku sora pangkong nambahan haneteun di lembur teh. Urang caturkeun deui Kiregang jeung baladna. Sanggeus darahar tuluy manehna neangan tempat panyumputan. Cenah mah manehna arek ngajalankeun tugasna wanci tengah peuting. Ngarah rineh cenah mah pikeun ngalapatina si Kohar jeung si Kemet teh. Sanggeus menang tempat anu aman terus maranehna ngareureuhkeun ka cape. Cicing dina saung butut anu arang langka kalengkahan ku jalma saurang-urang acan tapi teu jauh jeung lembur Karangjati mah. Sakumaha anu geus direncanakeun ku Kiregang jeung baladna dina wanci tengah peuting manehna laleumpang rek muru ka imahna si Kohar anu teu jauh jeung panyumputanana. Kakateyepan sakapeung dodongkoan dina leumpangna teh sangkan ulah katohian ku urang lembur. Sanggeus nepi ka belah pengkolan aya sababaraha jalma anu keur ngumpul di pos ronda. Kang, nah geuningan loba jalma itu di pos, ceuk Ki Badra teh. Sigana mah aya nu ngaronda Badra yeuh. Nya sigana mah Kang, kumaha yeuh rancana urang Kang saterusna? Urang jalankeun rancana kadua, urang kudu bisa ngalewatan eta nu ngaronda. Tapi sidik-sidik heula leuwih deukeut sabaraha jalma tah nu ngaronda teh. Aya 8 jalma Kang, kira-kirana kauntup moal Kang. Kauntup sigana mah moal pati-pati teuing sabaraha meureun pangabisana mah. Nya geus hayu atuh ayeuna urang sareng wae Kang. Nya hayu atuh. Piageng hayu. Anu satuluyna teh langsung muru ka pos. Terus manehna langsung ngabadaga melak cangkeng bangun tandang ludeung. Keur naraon ilaing teh. Nah jam sakieu laina malolor ilaing teh. Saha anjeun teh? Rek naon lo sesan ka dieu? Bisi marane hayang apal kaula Kiregang tah. Ieu palat-palat kaula Ki Badra Ki Ageng. Nya terus aya kumaha? Mana anu ngaran si Kohar? Di dieu mah anu ngaran si Kohar. Ilaing kumaha wani ngabohong sia. Hayang dikadek ilaing teh. Rada mundur atuh Mang Oding teh. Sakedapan mah teu ngomong deui. Buru-buru bejaan kaula. Di mana si Kohar? Ngadon caricing wae ilaing teh. Mang Oding langsung ditarajang ku Ki Badra. Rek ditejeh dadana tapi plos panarajangna Ki Badra ngakan angin.
boga pangabisa oge geuningan laing teh. Ki Badra ngepeukeun leungeunna anu sagede jeruk bali rek ngagedor carehamna Mang Oding. Tapi Mang Oding nakis panarajangna Ki Badra ka gigi rikat. Mang Oding ngadiuskeun pereupna anu diarah beuteungna Ki Badra. Kabeneran pisan ngeuna kana beuteungna. Ngapangkeung atuh Ki Badra ka tukang sabari nyekelan beuteungna anu karasana seueur. Kapehan oge teu nyana yen Mang Oding teh bisa main po. Teu bisa dianggap ulin ya mah. Kalem Kang, kaula can ngarasa eleh jama kateunggeul sakieu mah. Nya sok Ki Badra teruskeun deui. Ki Badra metakeun deui jurusna dina jurus oray. Awakna ka ditu ka dieu bari leungeunna siga oray arek macok. Metakeun jurus Mang Oding metakeun jurus pamonyet gerakanana gesit. Pin ka ditu ka dieu atuh matak pusing pikeun Ki Badra mah. Diarah ka hareup ngaguar ka gigir awakna Mang Oding teh lila kalilaan atuh leungeunna jeung awakna Ki Badra dikoet ku Mang Oding nepikeun kasoek atuh bajuna teh. Ki Badra teh kekerot ambek atuh Ki Badra teh manehna langsung ngalugas bedog. Tapi Mang Oding ge teu cineureun manehna oge langsung ngalugas bedog pake nahan panarajangna Ki Badra pikeun anu ningalikeun mah matak paur. Si Konod pupunuran ka tukang terus bebalicetan manehna lumpat arek ngabejaan si Kohar jeung si Kemet. Ting paranting lumpatna teh ampir-ampiran labuh bakat teuing kurusuh hayang geura nepi ka imahna si Kohar. Sanggeus aya diburuan si Kohar kalacat wae manehna muru kana panto terus ngetrokan panto meuni bakat teuing tarik. Kurunyung aya aki-aki nemukakeun panto nyaeta Ki Sardi. Konod aya naon ieu teh? Aya naon ya Konod? Aki aya itu. Aki aya itu. Teu lila atuh kurunyung si Kohar jeung si Kemet nyamperkeun. Not aya naon kunaon maneh teh? Siga manggihan juri wae lain teh. Cing anu bener atuh ngomong teh Konod yeuh. Sok tenang, tarik napas heula yeuh lalaunan. Sanggeus tarik napas atuh sok si Konod teh ngomong deui. Den, di pos ronda Mang Oding keur diempuk ku tiluan. Nah bisa Not. Saatah anu ngawurukna. Luka tah Aden. Awakna teh jangkung gede, siga-siga Jawa Aden. Samakta ku pakang jeung katingalina mata kimbil we Aden. Teu bisa diantep ya Mamet Ayo, Met. Konod. Ayo Kohar. Nam urang sampeurkeun kalacat atuh si Kohar jeung si Kemet jeung si Konod teh rek muru ka pos ronda. Waktosna seep kaum dangu mung sakitu dongeng lalampahanana si Kohar seri anu ka-23 diantos wae seri anu salajeng. Prayogi kauningakeun mitra dangu sadayana naskahna si Kohar gurat beunghar teh sakedik deui geuningan sigana sabaraha episode deui ge tamat. Hapunten anu kasuhun mugia kahibur ku caritaan sim kuring. Hapunten sadaya tutur ucapan basa sim kuring anu kirang mareunah. Mugia kahibur. Wassalam.